aduh sukma ninggalkeun jasmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah urang sadayana dipanjagkeun yuswa. Tiasa patepang danggu di sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita dina judulning carita Jangji Numawapati. Anu mana ieu carita teh karangan Amburos. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang, khususna ka Nyi Rasti anu mana harita papendak sareng jang pendinya di handapeun tangkal asem eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu jang kolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu. Akhirna pendi harita amitan terus ngaleos ninggalkeun Nyi Rasti anu keur ngahuleng, beuki lila beuki anggang, awakna asa harampang leumpang asa kakalayangan, ate sedih jeung nalangsa cinta anu munggaran teu tela teu jadi kanyataan. Tapi sanajan kitu Jang Pendi tetep sabar teu peunggas panghareupan. Itu anu keur kaalaman ku eta jajaka dina mangsa ayeuna. Kocapkeun deui Nyi Rasti sanggeus Pendi jauh sarta teu katempo harita meuni rumenghap. Bangun anu kacida berat, aya rasa anu nyelap dina jero hatena, sedih karunya asa teu asa ningali Pendi kitu teh, tapi teu bisa majar kumaha. Da puguh ari kacinta mah tangtu teu bisa dipaksa. Jasa tuluyna mah Nyi Rasti ngeureuyeuh deui leumpang bari setengah ngalamun ngajugjug ka imahna. Teu kacatur di jalana Nyi Rasti urang kocapkeun geus nepi ka imahna. Sup ka jero kasampak adina anu katelah Jang Amid keur diuk ngalungsar bari buligir. Ngadukur make calana hungkul kawasna mah kakara balik ti sakola. Nempo kitu ge Nyi Rasti oge diuk dina palupu setengah ngabebeutkeun maneh. Da puguh bakat ku cape. Nempo kitu Jang Amid gareret. Ari oco geus di mana? Meuni ngoprot kitu eta kesang. Itu ceuk Jang Amid belong kalanceukna anu katempo beungeutna meuni beureum. Puguh eceuk teh kakara balik di sawah, Mit. Geus nganteran Bapak. Jawab Nyi Rasti beri ngelapan kesang ku tungtung bajuna. Sawah anu dilegok teh aco. Ari geus sawah anu di mana deui kitu? Apan ngan ukur eta sawahna oge? Oh, nya dengan etana sawahna oge. Walon Jang Amid bari seuri. Ari Amid karek balik? Nya cok kakara balik abdi teh. Teu kuat panas jeung hanaang. Jang Amid nembalan terus ngaleos ka dapur rek nyokot cai. Ari mah kemana, Mid? Nyadu ka teuing atuh cok da teu kasampak. Tapi kawasna mah keur ka cai atawa ka warung meureun. Sabot keur kitu torojol bisuti datang bari ngelek baskom leutik. Ya barang nempo anakna geus araya di imah, ya puguh bae bungah terus unggah ka jero. Tah geuning geus baralik. Cek indungna geek diuk sok atuh baskom ditunda. Puguh nembe jol mak. Ari imah tos di mana?
Walon Nyi Rasti bari deuteup ka indungna. Puguh tadi di warung mate rek meuli minyak kalapa. Ari di pengkolan panggih jeung Bi Epon. Terus nyimpang heula ka imahna ngadon ngobrol sakedeung mate. Barang rek balik di bahanan papais jeung goreng teri. Meuni hangeut keneh. Cenah mah meunang popolah anakna. Pek atuh kadinya asaan meungpeung hangeut keneh. Bisuti ngasongkeun baskom anu ditutupan ku daun cau, terus dibuka. Eusina aya minyak kalapa, papais jeung goreng teri. Nempo kitu kop Nyi Rasti nyokot papais hiji jeung gorengan terus didahar. Mana mah papais teh cing abdi menta atuh. Ceuk Jang Amid harita norojol di lawang dapur bari bawa cangkir. Nya eta papais mah pek atuh kadinya nyokot sorangan. Bisuti harita nuduhkeun papais ka anakna. Ya teu ngomong deui Jang Amid kop kana papais jeung gorengan. Terus dibuka am dihuapkeun. Kebeneran keur lapar da puguh kakara balik sakola can kaburu dahar beurang. Hah? Ngawitan dinten enjing mah abdi anu bade tunggu pareteh. Nya ari bapak hidup rek ka mana kitu Nyai? Saur nama tadi nyarioskeun. Dinten enjing bapak bade mantuan ngadamal bumi cenah di Paku. Walon Nyi Rasti nepikeun deui caritaan bapana anu tadi. Tapi sabaraha lila cenah. Apan urang teh moal lila deui oge bakal panen. Nya ari saurna mah kana 10 dintenan kirang langkung. Teu acana urang panen ngara aya penghasilan. Itu saur bapak teh. Nya kajeun atuh ari kitu mah keun bae urang pilih genti jeung emak ari tungguna mah. Lamun engke geus cager nyeri suku atawa jeung si Ujang tah lamun balik ti sakola tambah ulin teu puguh. Baturan lancok hidep. Ceuk Bisuti ngareret ka Jang Amid anu keur ngadahar papais meuni cacamuhilan. Ah, hoream abdi mah panas atuh mak. Ari balik sakola kudu terus injit ka sawah mah. Giliran poe Minggu we lah abdi mah ngarah tunggu parena ti isu keneh. Jeung deui ari beurang mah sok hayang ulin jeung batur. Eta mah budak ngan ukur ulin anu dipikiran teh. Bisuti harita cengkat terus ngaleos ka tukang. Itu deui Nyi Rasti sup ka jero kamar. Gap kana anduk jeung samping anu bersih. Satuluyna indit ka pancuran rek mandi bebersih. Da puguh awakna karasa meuni hareuda. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun isukna. Sakumaha anu geus dicaritakeun dina poe kamari, Nyi Rasti isuk keneh oge geus indit ka sawah sarta teu poho bebeklan mawa sangu jeung cai keur nginum. Itu deui dahareun anu sejena lantaran tunggu parena rek nepi ka sore moal aya anu nganteuran. Nincak poe anu kadua harita teh wanci tunggang gunung. Pengeret geus reang di sarada patembalan. Ari Nyi Rasti keur lelempangan dina galengan sawah bari ngagebahan manuk anu rabeng pating kaleper. Terus eunteub dina pare. Sakapeung leos ka belah kulon. Geus kitu balik deui ka wetan ka tonggoh jeung ka lebak. Kitu jeung kitu bae ngudag-ngudag manuk piit anu keur eunteub nyeratuan. Kapugu wayah kitu mah manuk teh keur meujeuna daratang. Dina kayaan kitu dipentaseun walungan katingali aya saurang jajaka anu keur leumpang bari nyeklan jeujeur. Dina cangkengna ngagantung korang wadah lauk.
Telila eta jajaka teh anjog ka sisi walungan. Reg eureun terus ngagulungkeun heula calana ka luhur. Sanggeus kitu jerut turun ka walungan. Satuluyna mentas lalaunan. Kaparengan cai teh teu pati tarik ngan ukur saret tuur. Nya teu sakumaha lila ge geus nepi ka sisi. Terus hanjat ka darat satuluyna mah lempang. Mapai galengan maju ka tonggo. Tapi barang keur kitu kadengi aya sora saurang awewe anu ngageruan. Kang Pardi, Ceuk eta awewe ngageruan ngaran eta jajaka anu katelah Pardi. Ngadenge kitu regjang Pardi ngalengkahna eureun, terus ngalieu ka pelebah datangna sora. Geuning Rasti. Pardi ngawalon bari terus ngadeuketan ka pelebah Nyi Rasti. Telila antarana geus nepi terus nangtung pahareup-hareup. mulih ti mana Kang? Tanya Nyi Rasti bari neuteup menileleb. Panona katara cahayaan gambaran hate anu kebek ku rasa kabunga. Da puguh teu nyangka baris amprok di dinya. Akang mah wangsul nguseup ti muara. Mung hanjakal geuning teu hasi laukna lalingas pisan. Dupi salira nuju naon aya di dieu? Pardi malik tumanya bari males paneuteub Nyi Rasti anu aya hareupeun. Trep dua pasang panon bantrok. Karasa ngageter kana hate. Rai pipi Nyi Rasti katara nyiak beureum. Jantung atuh ratug teu puguh rasa. Nya terus ngalieus teu wani lamun seug kudu lila paadu teuteup jeung eta jajaka. Nyai nuju naon salira teh aya di dieu? Walon atuh ari akang naros teh. Ceuk Pardi bari imut. Paneuteupna teu leupas ti Nyi Rasti anu katempo samar polah. Abdi mah nuju tunggu ya teh Kang. Oh, Rasti teh nuju tunggu pare. Dupi tuang rama ka mana atuh? Yang Pardi nanyakeun Mang Jumari anu teu katempo aya di dinya. Pun bapa mah nuju aya pademelan anu sanes. Nya janten abdi anu ayeuna kedah tunggu pare. Margi lebar saupami teu ditungguan masok pilih seep ya kanan manuk. Oh gitu. Nyatang tos we atuh bakal seep ku manuk. Teu geuning tuh meuni seueur manukna oge abring-abringan. Yang Pardi nunjuk kana pelebah manuk anu keur areunteub dina pare. Mohon geuning itu meuni seueur kitu. Sakedapan atunya Kang. Urang gebahan heula bili seep parena. Walon Nyi Rasti terus ngaleos gura-giru buru ka tonggo. Rek ngagebahkeun manuk anu keur areunteub dina pare bari nyaratuan. Ningali kitu Pardi nuturkeun. Ya terus pipilueun milu ngagebahan manuk. Ari Nyi Rasti ka belah tonggo, sedengkeun Pardi ka belah wetan. Ari jejeurna disarandekeun dina tangkal cau. Ya satuluyna mah digawe bebarengan ngabuburak manuk nepi ka rabeng hariber kawasna mah sarieun. Tapi teu lila oge geus ngabring daratang deui. Sarta terus digebahkeun kitu jeung kitu bae meunang sababaraha kali mah. Mitra kaum dangu, kayaan alam harita geus maju kaburit nincak kana jam 5 sore. Jang Pardi jeung Nyi Rasti terus bae baralik. Duanana harita laleumpang patutur-tutur bari galecok ngobrol. Nyai, pami dinten enjing bade ka sawah deui. Ceuk Jang Pardi bari leumpang nyelang tumanya. Kantenan atuh Kang. Nya dugi ka sababaraha dinten kapayun mah teras-terasan abdi teh kedah ka sawah. Nya pami kitu mah kumaha pami ku akang bade direncangan? Kinten-kintena kaabotan atanapi henteu? Pami kanggo abdi mah nya tangtos teu kaabotan atuh Kang. Malihan mangaraos bingah. Margi bakal aya rencang ngobrol moal ti isieun teuing. Walon Nyi Rasti atena kacida ngarasa bunga. Lantaran dina poe isuk
tunggu parete mual sorangan. Tapi bakal dibarengan ku Pardi jajaka anu geus lila dipika cinta. Nya nuhun atuh pamisalira kersamah direncangan ku Akang. Kang Pardi, saupamina Akang ngarencangan abdi di sawah, kumaha pami kauning aku sepuh Akang, nah moal sawios-wios? Tanya Nyi Rasti bari jongjon lempang. Tekedah salempang Nyai. Margi sepuh Akang mah da moal uningaeun margi nuju teu araya. Nuju teu arayanya. Nah nuju angkat ka mana kitu? Nyi Rasti tumanya menita lete. Da puguh hayang nyaho kana kayaan kolot Pardi. Sepuh Akang teh kaleresan nuju angkat ka kota. Kabumina pun uwa ka Cicadas. Cicadas anu mangjana leungit teh sanes. Ih, sanes. Eta mah Cadas Pangeran atuh. Ieu mah Cicadas. Samalih mah tos aya kana 2 dinten. Janten Akang teh mung 2an we sareng si Ocin di rorompok teh. Puguh ge meuni matak bararosen, gok deui amprok jeung manehna teh. Jawab Pardi ngomong dari tungtungan ku seuri. Kang Pardi. Jep Nyi Rasti ngomongna tegebat. Harita kalah terus jempe bangun asa-asa. Aya naon Nyai? Mangga atuh bade nyarios mah enggal saurkeun. Tembal Pardi gancang nanya lantaran penasaran. Iya Kang. Urang teh tos lami sasarengan. Nanging dugi ka ayeuna salira teh teu acan kersa sumping karorompok. Nepangan ka sepuh abdi. Tah kumargi kitu abdi teh rada cangcaya. Nah leres kitu cariosan Akang anu ti payun. Anu kantos disaurkeun teh. Atanapi kumaha? Margi abdi teh hoyong gaduh kapastian. Supados puguh cepengeunana. Nyi Rasti harita tumanya kalayan daria. Lantaran hayang menang kapastian ti Pardi, da puguh geus ampir aya kana satahuna maranehanana teh ahadean. Tapi duanana oge can aya anu wani terang-terangan ngomong ka kolotna. Ngadenge caritaan ti Nyi Rasti kitu pok harita Pardi ngawalon. Rasti, kieu pami anu saleresna mah. Akang teh sanes teu hoyong dongkap ka bumi Nyai nepangan tuang rama. Mung dugi ka ayeuna kumaha Akang teh asa acan siap margi ngaraos isin. Isin? Nah isin kunaon kitu Kang? Margi paraosan mah sepuh abdi teh teu aya pika isineun. Walon Nyi Rasti bari ngalieu ka tukang, lempangna eureun heula. Kitu deui Pardi oge lengkahna ngarandeg. Muhun leres eta oge paminumutkeun Rasti mah. Mung kanggo Akang mah tangtos benten deui. Akang teh teu acan wantu nempangan soteh kumargi rumaos. Akang teh teu acan ngagaduhan pacabakan anu matuh. Unggal dinten ngan ukur luntang lantung bae teu gaduh padamelan. Nya eta oge sanes teu aya ari padamelan mah. Tapi Akang teh ari kedah digawe berat naktak mundak ka sawah ka kebon sapertos si Ocin mah. Jujur Akang teh teu sanggem. Margi eta mah sanes bagian Akang. Jawab Pardi ngomongna daria pisan. Sarta di Bandungan ku Nyi Rasti kalayan tenget. Teras padamelan naon anu dipika hoyong ku salira teh? Tanya Nyi Rasti bari neuteup kajang Pardi. Ya ari kahoyong mah Akang teh gaduh padamelan anu saluyu sareng anu dipika hoyong. Di antarana janten pagawe negeri atanapi damel di perusahaan. Perkantoran kitu tah. Ari margi nyasa goreng-gorengna oge Akang teh kaluaran sakolahan anu luhur. Tah kumargi kitu beut asa kirang cocok pami kedah gaduh pacabakan kana buburuh atawa tani mah.
Timbal Pardi nembrakeun sagala rupa anu jadi kahayangna. Ah, enten kitunya kahoyong akang teh. Leres kitu. Margi akang teh ngagaduhan hiji cita-cita hoyong janten jalmi anu sukses. Supados tiasa mulang tarima sareng tiasa ngabagjakeun anu janten sepuh. Sareng akang teh hoyong tiasa ngabagjakeun saurang istri geulis anu salami ieu ngancik dina ati sanubari akang anu suci. Anu engke kapayuna tangtos bakal janten pibojoeun akang. Ceuk Pardi parindeuteub meuni leleb ka Nyi Rasti anu aya hareupeun. Ah, saya pisan atuh Kang eta cita-cita teh. Sepuh akang tangtos ngaraos bingah ngadanguna oge. Dupi istri pibojoeun akang teh saha teh ya? Cing atuh abdi pasihan wartos. Oh, Rasti teh teu acan terangnya ka istri pibojoeun akang kitu. Yang Pardi tubanya bari jeung imut. Nya teu acan atuh Kang. Ah, piraku. Pura-pura meureun Rasti mah. Ih, akang mah sanes pura-pura abdi mah. Tapi leres teu terang. Sok atuh enggal carioskeun nah saha eta istri teh. Ngadenge kitu gapleungeun Pardi kana tak-tak Nyi Rasti. Nyai, dangukeun geura. Pamileres hoyong terang mah pibojoeun akang teh jenenganana Rasti. Mojang geulis anu ayeuna aya di payuneun akang. Barang caca Pardi ngomong kitu. Ya puguh bae Nyi Rasti rada ngaranju. Tapi bari jeung bungah anu kaliwat saking lantarannya eta pisan jawaban anu diharepkeun ku manehna teh. Jep Nyi Rasti jempe teu ngomong deui. Pipina katara meuni beureum nya saterusna mah tung bangun anu era. Kang Pardi, nah leres kasauran akang teh gitu. Leres kitu Nyai. Piraku salira teu percanten ka akang. Rasti panutan hate akang anu kapicang cam siang kalayan wengi teu kedah cangcaya. Mugia salira sing regreg teu kedah seueur ebutan. Lamun engke akang tos ngagaduhan padamelan tangtos baris nepangan ka sepuh Nyai kanggo ngaresmikeun hubungan urang. Tah kumargi kitu ayeuna mah salira sabar heula nya. Ngantosan akang duwi kawaktosna. Asal salira uninga lamun unggal dinten akang oge ikhtiar milari padamelan. Nya mugia bae atuh dina waktos anu moal lami deui cita-cita akang diijabah ku pangeran. Sareng mugi kengeng padamelan anu sapu sareng anu dipikah hoyong ku akang. Kitu ceuk Jang Pardi pere hiji kayakinan. Sangkan Nyi Rasti hatina teu ngarasa ham-ham jeung hariwang sarta cangcaya kana janji anu geus dikedalkeun ku dirina. Kang Pardi, nuhun atuh pami kitu mah. Abdi regreg ngadanguna. Tah, itu anu dipiharep ku akang oge. Rasti, kumaha saupami akang aya pamundut ka salira? Nah bade dicumponan atanapi moal. Akang teh bade mundut naon ka abdi? Walon Nyi Rasti panonan teup meuni anteb. Jidikeun kana rupa jeung tangtungan Pardi anu memang katingalina kasep jeung gandang. Nyai, anu dipundut ku akang mung 2 rupi. Nya eta doa sareng kasatiaan ti salira. Sangkan ulah unggut kalinduan ulah gedag keanginan. Sarta ulah gampang kagoda ku pameget salian ti akang. Kitu pamundut akang teh. Mangga Kang Pardi. Abdi janji sejasa tiasa tuh ka akang. Moal bade kagoda ku pameget sing saha bae oge. Margi kacinta sareng kanyah abdi mung kanggo akang nyalira. Nya kitu deui salira akang kedah janji sejasa tiasa tuhu. Moal gampang kagoda ku istri salian ti abdi. Kumaha akang sanggem pami kitu? Walon Nyi Rasti sorana kadenge rada ngageter ngomongna teh. Pangaruh hatena anu ratug deg-degan.
jantung karasana kawas anu ajol-ajolan. Nyai, akang janji sejak satya satuhu salamina ngan ukur kasalira. Jawab Bardi gap dua dampalegen silih cekel menipage. Dibarengan ku imut anu manis menikareut leuwih ti gula. Kayan alam harita teh beuki burit, cahaya layung geus hibar ti belah kulon, angin leutik anu sumbilir ngoyag gendang daunan anu pating korosak pating arulang, kawas anu keur ngagarupayan. Rasti tosonten geuning ieu teh. Hayu enggal urang wangsul. Margi bilih kapoekan di jalan. Sarengna deui tuang rama bilih dedeupeun. Jang Pardi harita terus ngajak balik. Da puguh kayan alam teh geus beuki burit bisi poekeun di jalan. Ari Nyi Rasti unggeuh nya tujuan. Teres Kang, ayo atuh urang wangsul. Teres pisan bilih kasontenan. Mun ampir hilap kana waktosnya urang teh Kang. Leres Rasti, da eta atuh meuni sok betah ari ngobrol teh. Kan tenan pami ngobrolna sareng anu geulis mah. Ceuk Jang Pardi bari nyawel gado Nyi Rasti anu katempo lir endog sapotong. Akang mah meuni sok tual-tuel ari taeun teh. Teu kengeng kitu isin bilih aya nu ningal. Nyi Rasti ngalius bangun anu era, tapi ari hatena mah ngarasa bunga. Anu ningal saha atuh da geuning teh aya sasaha di dieu mah. Atos Kang ayo urang wangsul. Hilap dupi jejer anu akang di mana? Nah geuning teh aya. Nyi Rasti nanyakeun jejer anu tadi dibawa ku Pardi. Da harita mah teu katingali. Nya. Kakantun rupina mah Nyai. Margi tadi teh disarandekeun dina tangkal cau waktos ngegebahan manuk. Nanging sawios lah. Margi apaan enjing oge akang bade ka sawah deui ngarencangan Nyai. Tos lah. Hayu urang wangsul ayeuna mah. Ya geus kitu mah bral atuh duanana harita laleumpang deui. Nyi Rasti leumpangna ti heula diiringkeun ku Pardi. Sajajalan jerem teh bae eueuh anu cacarita beut kawas anu beakeun piobongeun. Sanggeus aya kana sawatara waktu akhirna nepi ka sisi lembur. Serta terus bae papisah, Nyi Rasti nyokot jalan ke belah kaler, sedengkeun Jang Pardi maju ngidul. Teu kacatur di jalana samemeh bedug magrib, Nyi Rasti nepi ka imahna. Gok amprok jeung indungna anu kakara balik ti pancuran. Geuning hidup Nyai geus mulang. Tapi naha meuni nepi ka burit. Bisuti harita gancang tumanya ka anakna anu kakarajol. Nya Mak, atuh da manuk teh ari maju ka burit mah kalasok tambah seueur geuningan. Samalam ni abring-abringan, terus areunteub dina pare es tuning matak capek ngagebahana oge. Nya memang kitu adatna ari manuk mah. Kurang-kurang nama mah oge sok jengkel tunggu pare teh. Lantaran manuk mah lamun ku urang digebah ka kaler, manehna hariber ka kulon. Digebah ka kulon, hiber deui ka kidul. Nyai sok kaditu mending oge geura bebersih heula. Geus burit ieu teh bisi kaburu magrib. Ceuk Bisuti harita terus ngaleos ka jero imah ngaliwatan jalan tukang. Nyi Rasti nuturkeun gap kana wadah sabun jeung anduk. Satuluyna ngaleos kebat muru ka pancuran, rek mandi bebersih lantaran bisi kaburu poek. Liwat wanci magrib, harita terus gek diuk di tengah imah, pisang hareupan ku indungna anu keur nangunjar lambar, bari ngabulaeh nyepah salse pisan. Ari Mang Jumari kitu deui Jang Amid teu katempo di dinya. Lantaran keur arindit ka masjid, balikna sok sakalian engke bae bada Isya. Nyai, pek atuh kadinya geura dahar.
Kabenaran mah boga pais lauk emas bawa bapak hidap. Pamere cenah tadi ti juragan kuwu ngomong nama kop asaan. Geus pasti atuh nyai teh lapar. Bisuti harita nitah dahar ke anakna. Sangujeng deungeunna geus ngajagrag, aya pais lauk emas, pasak jantung cau jeung sambal goang di suraungan. Nya leres mah abdi teh lapar. Mangga atuh hayu urang sareng. Nyi Rasti ngajak dahar bareng ka bisuti indungna. Ah moal mak mada enggeus tadi beurang jeung bapak hidap. Pek bae kadinya nyai cing wareg. Ya, saenggeus dititah kitu mah teu talangke. Nyi Rasti terus jiuk sangu. Satuluyna dahar mending alimed ditingalikeun ku indungna. Teu sakumaha lila geus rengse daharna. Sarta terus ngampikeun sangu jeung deungeunna kana tempatna anu geus biasa. Geus kitu ngobrol heula sakedeung jeung indungna. Satuluyna mah asup ka jero kamar. Lantaran harita teh awakna karasa carape hayang leureuh. Jeungna deui geus karasa tunduh. Da puguh sapoe jeput ngagebahan manuk di sawah. Kasubri kaum dangu. Caturkeun poe isukna. Rebun-rebun keneh Nyi Rasti harita geus indit deui. Samalah bareng inditna oge jeung tatanggana anu sarua rek tunggu pare. Tapi sawahna rada beh dieu. Sedengkeun sawah Nyi Rasti mah tempatna dilegok geus deukeut ka sisi walungan. Sanggeus nepi sup ka jero saung anu kawilang rada lega iuh jeung buni. Sok nunda heula babawaan geus kitu kaluar deui. Tuluy digawe ngagebahan manuk anu keur meujeunna loba wayah kitu mah. Reuteum areuteup dina pare. Nincak wanci pecat sawed. Harita Nyi Rasti kakara leureuh. Nya terus bae diuk di jero saung ngadon ngaleureuhkeun kacape. Bareng jeung kitu torojol jang Pardi datang. Samalah bari barang bawa. Kawasna mah kadaharan keur Nyi Rasti. Nya terus sup ka jero saung. Tempo jang Pardi datang puguh bae Nyi Rasti meuni curing hak reuwas. Tapi bari jeung atoh. Da puguh atuh anu didaguam ti tadi mula ayeuna geus datang. Nya terus bae atuh ngabagiakeun beri jeung imut manis meuni kareueut. Geuning akang tos sumping. Ceuk Nyi Rasti meuni dareh deui. Parumana katara marah mayi bakat ku bunga. Muhun nyai. Apuntennya akang teh rada telat. Margi tadi teh mantuan heula si Ocin milarian heula mundi ngencar. Walon Pardi bari seuri. Teu sawios Kang rada telat oge. Margi abdi mah ku sumpingna salira akang oge tos bingah pisan. Ari eta ngabantu naon Kang? Walon Nyi Rasti bari nunjuk kana bungkusan bawa Pardi. Oh, muhun eta teh kanggo Rasti. Atur lumayan we lah tambih gado ngaburayot. Sok geura mangga dibuka. Oh kanggo abdi, atur nuhun atuh Kang. Tembal Nyi Rasti gap kana bungkusan terus dibuka. Tetela eusina teh kadaharan rupa-rupa. Aya goreng ketan jeung sambal oncomna. Kalua suuk, opak, samalah getuk sampeu oge meunang ngalapaan aya. Alah, geuning meuni rupi-rupi ieu teh Kang. Nanging naha kenge ngagaleuh atanapi ngabantun ti rorompok. Kenge ngagaleuh atuh nyai. Tadi ti warung bari ngalangkung sakantenan nyimpang heula. Margi emut kasalira. Mangga atuh sok geura raosan. Raos geura nuju tengah dinten kieu mah. Atur nuhun atuh Kang, ieu kintunan teh katampi pisan ku abdi. Jawab Nyi Rasti, kop kana goreng ketan dicocolkeun kana sambal oncom. Nya terus dihuapkeun. Kitu deui Pardi oge nurutan. Satuluyna duanana barang dahar diselang bari jeung ngobrol silih tempas. Sakapeung kadengi sok sareuseurian. Tepak toel bari imut silih kiceupan. Silih kletan. Es tuning geget layeut lir ibarat gula jeung peueut.
Katempona teh menimarani suka bunga galumbira dunia teh asa milik duaan. Anu lain mangontrak merenya. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita beuki beurang. Secara biasana poe eta mah langit katingalina rada ceudem teu bengras cara sasari. Iuk atuh angin ngagelebug rada tarik nembrag kana tatangkalan. Dangdaunan pating aroyag kalakai garing rabeng hari beran. Teu sakumah lila paralak hujan turun. Mimitina mah leutik tapi satuluyna mah ngagebret lir ibarat cai anu dikucurkeun ti luhur langit. Nyai, hujan teh geuning meuni ageng. Ceuk Pardi bari melong kaluareun saung. Nempokeun cai hujan jeung tatangkalan anu pating aroyag ketebak angin. Sumuhun leres Kang. Nah dinten ieu make jeung turun hujannya. Sapertos biasana. Dari tadi mah katingalina langit teh meuni bengras. Nya teu nah ari hujan mah margi tos waktosna panginten. Sarengna deui tos aya kana sababaraha dinten kapengker apan halodo. Janten pami ayeuna turun hujan teh kalintang saena supados teu hareudang teuing. Walonjang Pardi diukna rada ngeser ngadeuketan ka Nyi Rasti lantaran sisi saung teh kentengna aya anu bocor. Jadi caina nyarak celakan kana palupuh. Hujan kalah terus ngagebret. Cai walungan dilandeuh katempo ngagulidag umpal-umpalan. Dina kayaan kitu Jang Pardi jeung Nyi Rasti jerempe bae ngadedengikeun sora cai hujan anu awor jeung sora walungan anu seah ngaguru. Awak karasa tiis meuni nyecep. Awak Nyi Rasti murungkut katirisan. Sanggeus aya kana sawatara waktu hujan teh rada leler. Beuki lila ngaleutikan ngaririncik tapi bari jeung manjang. Nyai, rupina mah hujan teh tos paderaat. Ceuk Jang Pardi ngamimitian deui ngajak ngobrol. Tos baderaat kumaha ari Akang? Puguh hujan kieu masok lami Kang. Jawab Nyi Rasti terus ngareret ka Pardi anu diukigireun teu pati jauh. Eta Nyai salira meuni murungkut kitu. Tiris Nyai teh. Tembal Pardi bari neuteub ka Nyi Rasti anu keur murungkut. Ragamang atuh leungeuna kana buuk Nyi Rasti anu katempo rada baseuh terus diusap lalaunan. Nya geus kitu diukna terus ngageser beuki ngadeuketan. Kang Pardi, Nyi Rasti ngomong lalaunan bari neuteub ka jajaka anu jadi buah hatena. aya pikir saeunaon Nyai? Walonjang Pardi bari neuteub ka Nyi Rasti anu katempo kalah asa beuki geulis. Kang Pardi, aya kalana pami abdi nuju nyarira. Sok teras emut ka salira. Sama 5 rupiah Akang sok kagambar estuni ngalangkang dina lamunan. Kacipta dina sawangan, ngagoda kana emutan. Tah didinya abdi sok teras bae ngabayangkeun lamun dina hiji waktos urang bakal tiasa sasarengan salamina. Nyorang hirup bagja ngawangun endahna rumah tangga. Silih asah, silih asih, sareng silih simbeuh kadeudeuh. Tapi Reg harita Nyi Rasti eureun ngomongna. Tapi kumaha Rasti? Sok enggal atuh lajengkeun nyariosna. Tembal Pardi paneuteupna teu leupas ti Nyi Rasti. tapi hanjakal Kang. Margi eta mangan saukur aya dina lamunan. Anu teu acan tangtos baris teu nekanan. Janten mung lamunannya. Leres Kang, mung sakadar lamunan. Ceuk Nyi Rasti bari rumenghap narik napas. Awas anu hanjakal. Lamun nurutkeun ka hayang hate mah geus tangtu hayang gancang bisa ngahiji jeung Pardi. Rasti anu geulis panutan hate Akang. Teu kedah nyarios kitu. Ayeuna memang urang teh teu acan tiasa bebas sasarengan. Tapi apan Akang teh nuju ngajalankeun usaha kanggo ngahontal kana eta cita-cita.
Jawab Pardi bari ngusapan Puk Nyi Rasti bangun anu dedeh pisan. Mohon Kang, nanging sabar halami deui atuh. Tembal Nyi Rasti bari neuteup mendileleb. Peungeutna anu geulis manco hareupeun. Rasti panutan hate akang. Mugia kedah sabarnya. Margi rupina mah moalami deui saparantosna akang kengeng padamelan. Tangtos saenggalna bade dongkap ka bumi Nyai kanggo mudut salira ka tuang Rama. Jawab Jang Pardi ngomongna tandes tur ngayakinkeun. Anu dipalar ngarah hate Nyi Rasti ngarasa regreg ngadenge ceritaan kitu. Nyi Rasti unggek bari imut nempo kitu Jang Pardi asa samar polah dagdikdug teu puguh rasa. Rasti, Cek Jang Pardi ngomongna lalaunan ditempokeun kana ceuli Nyi Rasti. aya naon Kang? Walon Nyi Rasti terus ngareret. Trep dua pasang panon bantrok. Awakna asa ngageter pati ngisarya kawas anu keur kaserang panas tiris. Jang Pardi diukna terus ngadeuketan. Samalah ayeuna mah jadi adek kana awak Nyi Rasti. Gap kana tak-tak ditarik lelaunan. Nya atuh jadi pahareup-hareup. Jarakna geus deukeut pisan. Nyi Rasti panonna peureum nya geus kitu mah jep tuanana jerempe teu kadenge sorana. Ngan anu kadenge teh kukurenghapna sora napas. Bareng jeung kitu leungeunna Jang Pardi ngaragamang kana cangkeng Nyi Rasti terus dirangkul meuni pageuh. Kang Pardi, ulah ki atuh Kang. Ceuk Nyi Rasti ngomongna lalaunan. Samalama sorana hampir teu kadenge. Rasti, akang cinta sareng nyaah ka Nyai. Walon Pardi leungeunna beuki pageuh ngarangkul kana awak Nyi Rasti. Sora Pardi harita beuki haros-hos ngarenghapna beuki kerep. Dadana katara turun naek. Tong ki atuh Kang. Sawios atuh Nyai. Sarengna deui apaan ieu mah akang anu baris janten picarogeun Nyai. Sanes ku pamaget anu lian. Tempas Pardi ayeuna mah leungeunna make jeung terus susur sasar kana awak Nyi Rasti kawas anu palid. Satuluyna duanana silih rangkul silih cacapkeun kasuka. Jep kaayaan di jero saung teh simpe. Ngadukur kadenge renghapna sora Jang Pardi anu ngahegak lir ibarat nyorang jalan anu nanjak. Paselang jeung sora palupuh anu harita kadenge pating rareket. Nyi Rasti jeung Pardi geus teu bisa ngawasa kana dirina. Tes tuning poho di tembah wadi teu bisa nolak kana pangajakna setan. Tuanana lat bae poho kana sakabeh atikan anu geus diajarkeun ku kolotna. Nya atuh akhirna mah terus digebrus kana jurang dosa. Kalakukeun pagawean anu nirca. Tuanana geus poho lamun seug eta kalakuan teh ngarumpak aturan agama jeung dari gama. Da puguh can kakurung ku hukum tikah anu sah. Kitu anu kajadian harita di jero saung. Eta tempat geus jadi saksi kalakuan Jang Pardi jeung Nyi Rasti. Sabot keur kitu. Kurunyung aya anu mawa kopi disuguhkeun ka Kang Tile. Mitra. Waktu nyapi alatan mangsa misahnya. Jak ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.